Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco dina dangat ayeuna urang mendarde carpon tina majalah Campaka nomor 8 tahun 1865. Carpon anu baris kapidangkeun nyaeta hadiah kahiji. Ye anu ngageta nyaeta Bapak Harnaini Hamdan HS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Biasana lamun ijah nempo salakina ngaguher keneh padahal poe geus meletek srangenge sok gegelendang atawa kukulutus bari terus ngahudangkeun. Tapi dina poe ieu mah ijah asa barareda sanajan kabayan ngaguher keneh oge anggur diantep malah geus disadiakeun ci kopi sagala. Waktu cai kopi nu ngahaja disadiakeun geus tiis ijah asup ka kamar kasampak kabayan keur ngaguhar keneh gek diuk dina dipan palebas sukuna kabayan. "Kang, gadah hudang atuh geus beurang ieu," ceuk ijah make basa nu lentong ibarat ngupahan budak nu keur ceurik. Kabayan nu sabenerna harita teh memang geus nyaring ngan kulantaran rasana tiris keneh ukur ngagojod wungkul. Rada oge reuas ngadenge lagu lentong ijah dina ngahudangkeun sarena teh tuluy kabayan dedengepan. Hayang sakali deui nyidikeun nah nya ijah nu nyarita kitu lentongna teh. Padahal seperti biasa di mana ijah rek ngahudangkeun sarena kabayan sok geus taki-taki sebab kapan biasana oge lamun ijah ngahudangkeun teh sok make sesenghor bari tara elat tunggal teunggeur sagala. "Kang, ci kopi geus tiis tuh," ijah nuluykeun caritaanana. "Nya bener rada beda. Ah, beda ti sasarina ieu," ceuk kabayanna hatena. "Boa-boa anu teu beres. Korejat kabayan hudang make gerakan ibarat maung lodaya nu ngambeu parab tuluy nguliat bari heuai." Geus kitu mencerong ka ijah bari curiga tapi ijah ngadon imut kanjut dina narima pencerongan kabayan kitu teh. Naon jah, dedengean kami mah ceuk kopi geus tiis." Kabayan bari ngagisik panon. "Aya naon ieu ye, bet beda ti sasari make nyadiakeun kopi. Tur dina ngahudangkeun kami sare teh make ku jalan nemes. Hara nyadiakeun kopi shot teh sugan kapake we eta mah. Jeung deui dihudangkeun shot teh bisi kaberangan kapan lain rek ka balai desa." "Hah? Ka balai desa? Aya urusan naon kitu?" "Eta bae tadi isuk-isuk Mang Kandi ngabejaan ka dieu. Yen akang kudu buru-buru ka balai desa sabab rek nampa hadiah." "Kumaha? Nampa hadiah?" ceuk kabayan bari rada teu ngarti. "Kapan akang basa mangkukna ngilu perlombaan balap lumpat ngaramekeun 17 Agustus teh?" "Nya. Cenah akang teh geus jadi juara kahiji." Heueuh. Nah poho-poho teuing ieu," ceuk kabayan bari ngorejat. Jeleng kabayan ngajeleng tina dipana tuluy memeres sarung anu disandangna gura-giru muru ka tukang nyerang cai dina ember anu tuluy dikojayan ku leungeunna. Sanggeus leungeunna baseuh ku cai nu dina ember teh ledak diusapkeun kana beungeutna pikeun kabayan mah eta teh mandi. Cenah hayang nurutan mandina koboi-koboi dina film nu marandina persis kitu. Geus bersih beungeut diledakan cai tuluy ka jero imah deui nu disambut ku ijah pamajikanana. "Mana kopi teh jah?" Kabayan bari ngusapkeun tonggong leungeunna kana beungeut. Eta luhureun tetenong. Sakilat leungeun kabayan nyamber cangkir seng nu aya dina luhureun tetenong. Tuluy ditohtor nepi ka ludes eusina. Geus kitu rikat nunda cangkir seng tuluy ngusap bibirna. "Kurang gula tah kopi teh euy." Sakitu oge aya," tembal ijah. "Dungakeun jah, sugan we hadiah teh mangrupa duit anu jumlahna bisa dikana 30 leterkeun beas," ceuk kabayan bari terus muru panto. Teu lila kabayan geus aya di jalan serta terus kudak-kodok kana saku kampretna Aya keneh duitna teh geuning, tapi ngan 2 lawena.
Keur lempang kitu ti tukanganana aya delman, rag eureun delman teh da dieureunkeun ku Kabayan. "Kamana yo? Isuk-isuk geus ngeureunkeun kami?" ceuk kusir delman bari daria. "Mang, kira-kirana duit 2 lawe bisa pikeun numpangkeun birit kami ka palebah balai desa?" ceuk Kabayan bari nembongkeun nu 2 lawe teh. "Duit 2 lawe zaman kiwari mah atuh mah kana naon, rek ngilu mah yap bae naek, da kabeneran karareueung ngusiran sorangan teh ye," tembal kusir bari ngagentak kudana. "Lalaunana jalana, sok leungit pengacian ari gagancangan teh, maklum jalana teu beda jeung ombak banyu mang," ceuk Kabayan sanggeus diuk ditukangeun kusir. "Puguh kamari mah mawa Kang Kosim rek ngubaran kasakitna ka klinik. Ari taun teh bat aneh, ari tepi ka klinik ari kasakitna leungit." "Har, da kunaon nya? Naon panyakitna teh?" ceuk Kabayan. "Panyakitna mah cenah seueul angan, meureun lantaran kaoyag-oyag delman. Maklum jalana darek dok model ewateun teh." "Euheuy deuh, bat aya-aya bae mangpaatna jalan teh nya." Teu lila delman teh geus eureun hareupeun balai desa nu pinuh ku jalma-jalma. Jeung Kabayan loncat tuluy ka gigireun delman bari ngasongkeun duit nu 2 lawe teh. "Lah, anggur simpen we, Yan. Hitung-hitung solidaritet kuring we ieu mah. Keun we teu kudu mayar," ceuk kusir bari imut. "Solidaritet naon ieu teh?" tembal Kabayan bari ngasupkeun deui duit kana saku kampretna. "Kapan anjeun teh jadi juara balap lompat teh lain?" "Nya, ari kitu." "Tanya, hitung-hitung salut kuring kana hasilna anjeun. Keun we tong mayar," ceuk kusir bari ngagentak kudana. "Ah, nuhun atuh, pek didungakeun sing loba muatan," tembal Kabayan bari ngaleos muru ka balai desa. Datangna Kabayan ka balai desa teh estu menang pangbage nu lumayan eta bae kabeh. Panon mencrong ka manehna bari aya oge nu surak, "Hidup juara balap lompat kita! Hidup juara balap lompat kita! Hidup juara balap lompat kita!" cenah. Kabayan diaku ku kokolot desa didiukeun ngarendeng jeung Mang Ilin nu jadi juara kadua. Tuluy digigireun Mang Ilin diuk Mang Ios nu jadi juara katilu. Sanggeus diayakeun pidato-pidato ti para dedengkot desa nu eusina ngabagiakeun ka para juara, tuluy diayakeun karamean saperti reog jeung benjang. Beuteung Kabayan teu pupurelitan teuing da dieusian susuguh saperti amis-amis jeung kadaharan liana nu dijieun tina jagong. Panungtungan acara hadiah-hadiah dibagikeun ka para juara. Salaku juara kahiji dina balap lompat Kabayan narima piala anu gedena sagede teko di imahna jeung piagam. Ari Mang Ilin narima hadiah piala nu rada leutik ti piala nu ditarima ku Kabayan katut piagam. Nya kitu deui Mang Ios nu jadi juara balap lompat katilu narimana teh piala jeung piagam deui bae ngan pialana leuwih leutik tibatan piala-piala nu ditarima ku Kabayan jeung Mang Ilin. Ari Mang Kundi selaku juara harepan dina balap lompat teh narima piagam jeung duitna Rp10.000. Dina acara mikeun hadiah ka para patandang estu rame ku keprok jeung nu sarusuitan atuh para patandang teh asa beuki rarebeh bae irungna. Kacirina teh iwal ti Kabayan sorangan nu kacirina angger jemedud bangun nu teu suka. Tabuh satengah 12 kaciri Kabayan geus ngicirik lempang muru imahna, pialana diais palebah dadana, sedeng paromanana mah angger bae jemedud. "Kunaon ari anjeun Kabayan? Tita tadi kacirina teh ngan jemedud bae, lain bunga atuh kapan geus jadi juara kahiji?" ceuk Mang Kundi anu jadi juara harepan teh bari lempang gigireun Kabayan. "Ah, nya eta atuh panyana teh jadi juara kahiji teh hadiahna lain nu kieu." "Ar, nanaon atuh kahayang teh?" "Mun hadiah teh duit atuh, ame bisa dibelikeun kana beas." "Is, ari nanaon teh hadiah duit mah kapan keur kuring nu jadi juara harepan. Nyeta kaduhung teu jadi juara harepan bae anak kieu mah."
Kumaha atuh mun ditukeran bae mangkundi? Teu bisa da ieu mah geus keputusan anu jadi juri. Atuh da nya ieu mah paling payu ge 1000 ye lamun dijual teh tembal kabayan bari nunjuk kana piala. Ceuk saha meulina ge kami nyaho eta piala teh hargana 20.000 ye. Nya meulina mah tapi hari dijual mah nya payu sakitu lah tembal kabayan. Kabayan papisah jeung Mang Kundi sabab Mang Kundi mengkol ka jalan nu kababakankeun. Kaduhung jadi juara kahiji teh lah. Nya nyaho nu kieu mah hadiahna mending jadi juara harapan. Cara Mang Kundi ceuk kabayan ka Ijah waktu geus tepi ka imahna. Nanaon ari hadiah Mang Kundi? Duit bisa meureun kana salawe leteureun mah. Kutan kitu. Keur kitu kadenge tukang loak bobotolan di hareupeun imahna. Botol, 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 cenah. Dia geroan tah tukang loak teh. Urang jual we ieu piala teh. Keur meuli beas ceuk kabayan bari lagi ciduhna. Tukang loak digeroan ku Ijah sarta kabayan nawarkeun pialana. Sabaraha tah Mang piala ieu wantuna bari ngasungkeun piala teh. Tukang loak meriksa tur taliti piala teh. Eta kinten-kintena bari diical sabaraha? 20.000. Kumaha Mang? Kumaha Cep? Ceuk tukang loak bangun rewas. 20.000 rupiah. Mohon. Manawi teh teu awis kitu. Teu wantun Mang masa kitu mah. Kumaha atuh da dipeser oge cantang tos pajang deui. Sabaraha tuh Mang nawisna? 2,5 we lah. Ieu mah mimilikan we. Da Mang mah kakara ari meser nu kieu mah. Kabayan ngahulang tuluy ngareret ka Ijah nu cindekam di jero imah. Langkungan atuh Mang. Eta oge bade nyobian we sugan aya keur Mangna. Teu loba carita teu pindo gawe pok nyarita kabayan teh. Candak we tah Mang. Bro tukang loak mikeun duit 2.500 serta ditarima ku kabayan. Ijah. Ye balikeun kana beas ka ditu. Ceuk kabayan sanggeus tukang loak ngaleos. 2.500 perak jadi bisa meuli beas kira-kira 6 leteureun. Padahal eta teh hadiah juara kahiji, sedang juara harapan nampa duit 10.000 bisa dipake meuli beas kira-kira 9 leteureun mah. Nyana kitu mah ngeunah jadi juara harapan atuh. Kaduhung jadi juara kahiji teh. Kaduhung ceuk kabayan bari lungse. Tamat cenah ya pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.